darengekeun ku sia anjing nya tah. Aing saumur-umur memang aing jelema susah tapi aing can pernah nempatan tanah batur koplok. Nah ari sia goblok geus nempatan tanah batur anjingnya dengekeun ku sia ye. Pas diarek disegel kuno bogana sia kalah ngamuk goblok cik atuh boga otak sia teh. Matak cek aing ieu nya aing geus sababaraha kali ngopi heula anjing sia teh. Sia mah tara ngopi hirupna geus ayeuna mah ye lamun ngarasaan ieu nempatan tempat batur lamun rek digarukkeun bogana cak anjing sia teh geus pinah tong loba omong tong loba bacot anjing da sia teh geus pugu salah koplok sia teh. Sia mah aduh anjing aing mah kadang-kadang sok lalieur aing ngadengkeun jelema nu aduh aya sia boga otak henteu koplok sia teh. Aneh aing mah jelema nya ah goblok.